eling mangka eling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Al-mu'minu al-kamilu bi imanihi wa huwa man satohara wa taholason minasyirkaini. Ari jalma anu iman anu sampurna dina kaimananana nyaeta jalma anu bersih tina dua kamusyrikan. Kahiji bersih tina syirik jali, kadua bersih tina syirik hopi. Taeta minasyirkaini nyata tina dua kamusyrikan syirik jali jeung syirik hopi. Ari nu disebut syirik teh kumaha? Ye ari syirik teh sabagian tina maknana nyaeta ngaduakeun. Ari ngaduakeun dina konteks syirik jali, ari syirik jali teh nyaeta syirik dohir, syirik anu katempo ku mata kepala. Contona kieu. Misalna ente hayang beunghar, geus berbagai macam cara, geus berbagai macam usaha dilakonan, tapi ente teh teu beunghar-beunghar angger keneh malarat. Nepi ka ente teh putus asa, akhirna ente mengambil jalan pintas. Nyata datang ka dukun, tuluy ku dukun dibawa ka Gunung Lawu atawa ka Laut Kidul. Didinya anjeun ngayakeun pamujaan ka jurig misalna, ngayakeun berbagai macam sesajen, malah mah aya tumbalna teh ku ente disanggupan, aon wae tumbalna ku kuring rek disanggupan, asa kuring bisa beunghar. Teu peduli paeh jadi bagong, penting mah boga imah gedong. Kajun teuing nyeri sakarat, tibatan nyeri malarat. Misalna ta eta ngaranna syirik jali, hartina ente geus ngaduakeun Gusti Allah jeung jurig dina hal sesembahan. Di satu sisi ente teh nyembah ka Allah, tapi di sisi lain nyembah ka jurig. Eta kaasup kana syirik jali, syirik anu katempo ku panon dohir. Sedengkeun ari syirik hopi nyaeta syirik anu teu katempo ku mata kepala, nyaeta syirik batin. Anu leutikna contona saperti ria, nyaeta ente migawe suatu amal ibadah lain karena Allah tapi karena hayang ka alam ku batur. Contona deui kieu, dina diri ente teh aya nur ilmu. Tak ku ayana nur ilmu dina diri ente, mangka ente jadi nyaho kana rupa. Jadi nyaho kana rupa burung, kana rupa bodas, kana hideung, kana koneng jeung sajabana. Ta eta nur ilmu nu aya dina diri ente teh boga saha? Eta teh boga Allah. Nu Allah ta eta nur ilmu lamun diaku boga ente, mangka ente geus kaluar tina kanunggalan. Lamun kaluar tina kanunggalan, mangka terjadilah dualitas jeung rivalitas.
Ari dualitas teh aya dua, dua mendua. Ari rivalitas teh aya lawanna. Hartina lamun di aku boga ente berarti nu bogana teh aya dua, nyata ente jeung Allah. Hartina ente geus ngayakeun lalawanan ka Allah. Lalawanan teh rivalitas, tamun kitu teh ente geus ngaduakeun Allah dina hal miboga. Sabab teu aya nu hak miboga anu hakiki angin Allah. Ta eta oge kaasup kana syirik hopi. Jadi dina batin mah ulah nekadkeun aya nu boga salian ti Allah. Sabab sakabeh cahaya ilmu nu aya di sakabeh diri manusia nu bogana teh nunggal nyata Allah. Jadi Allah mah eueuh nu ngarejengan, tidak boga partner, tidak boga kolega, tidak boga keluarga jeung saterusna, nunggal Allah mah. Matak mun hayang nepi kana darajat kasampurnaan iman, mangka bersihan dohir jeung batin ente tina kamusyrikan. Di antarana nyata ulah midua. Lamun cek bahasa kolot baheula teh mah ulah nyandung jang pupujeuhnya ulah nyandung. Bari tok mah aing bicara ulah nyandung teh sugan teh ulah nyandung ka awewe. Ai sing goreng teh lain, ulah nyandung teh Gusti Allah. Hartina ulah ngaduakeun Gusti Allah. Saperti ente ngandal kana batu ali, kana jimat, kana jampe, kana wapak, eta teh kasup nyandung ngandal kana perkara salian ti Gusti Allah. Aing ngandal teh percaya. Lamun cek ayat Quran teh mah qul Allah summa darhum fi hadhihim yal abun. Allah we hungkul nu hak disembah, nu hak dipercaya ku ente, anu hak miboga jeung sajabana. Keun we batur mah rek kitu rek kieu oge, keun antepkeun bermain-main dina kasasaranana masing-masing. Sabab eta kasasaran tiap jelema teh tanggung jawab sorangan-sorangan. Lain tanggung jawab ente mah ngan saukur ngelingan, ngan saukur nyontoan. Artina ulah waka nyalakeun batur lamun di urang can aya ilmu keur menerkeunana kitu. Jadi salah satu sifat ti jalma anu sampurna imanna di antara nyaeta dina batina eueuh pangakuanna naon. Tengaku boga ilmu, tengaku boga bisa, tengaku boga amal, tengaku boga kuat, tengaku boga beunghar jeung saterusna. Kaduana hatena hirup. Ari hate anu disebut hirup teh nyaeta hate anu caang, di antara nyaeta caang ku cahaya iman. Ari jalma anu caang hatena lamun ningali rupa henteu mandeg dina rupa, lamun ngadenge sora henteu mandeg dina sora, tapi lempang tina rupa kanu nyieun rupa, lempang tina sora kanu nyieun sora. Jadi henteu cicing dina ngaran, henteu cicing dina rupa, henteu cicing dina sora, henteu cicing dina aroma, henteu cicing dina rasa, tapi lumampah tina sadayana eta kanu boga na kanu nyieuna nyaeta ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tayeuna tingali ka diri ente lamun salila ieu diri ente cicing dina ngaran, cicing dina rupa, cicing dina sora, cicing dina aroma, cicing dina rasa, eta nandakeun yen hate ente teh paeh. Mentore. Ayo cicing dina rupa, cicing dina ngaran teh jadi karesepna teh man nepi kadinya hungkul, caricing dina resep kana ngaran, caricing dina resep kana rupa, caricing dina resep kana sora, kana rasa jeung saterusna. Matak mun hayang hirup hate mangka halikukeun eta sakabeh ngaran, sakabeh rupa, sakabeh sora, sakabeh aroma jeung rasa, kullu syai'in halikun ila wajhallah. Segala sesuatu sirna keun tina hate ente kecuali Gusti Allah gitu. Sehingga kadituna ente bakal nepi kana hakikat iman. Man balago ila hakikotil iman lam yakdir ayatafita ila amali bisiwallah. Jalma anu nepi kana hakikat iman moal ningali aya amal, moal ningali aya pagawean kecuali af'al Allah. Tadi mana geus tepi kana af'al Allah mangka bakal kaasup kana golongan jalma anu sampurna imanna. Apa nyatana af'al Allah? Ari nyatana af'al Allah nyaeta dina majuna sakabeh alam jeung eusina. Apakah ente sadar bahwa sakabeh alam jeung eusina teh maraju? Coba we ku ente perhatikeun, tong jauh-jauh ningali ka dunya jeung sajabana, tak tingali ka diri ente sorangan. Dahareun nu didahar ku indung bapa ente baheula maju tina dahareun kana saripati, tina saripati maju kana sperma, tina sperma maju kana getih, tina getih maju kana daging, tina daging maju kana tulang, tina tulang maju kana janin, tuluy tina janin maju kana orok, tina orok maju kana batita, tina batita maju kana balita, tuluy tina balita maju ka budak, tina budak maju ka remaja, tina remaja maju ka dewasa, nepi ka siga ente ayeuna model kieu. Teu tina dewasa maju ka kolot, tina kolot maju ka pae. Ta eta geuning awak ente teh maju jang. Tina dahareun maju nepi ka siga ente ayeuna kieu. Ta ayeuna ente keur maju ka kolot heuh. Meunang gawe saha ta eta teh nu maju teh. Ta eta teh af'alna Allah jang. Eta nyatana af'al Allah dina diri ente. Ayeuna tingali ka dunya jeung eusina, tangga kaluhur tungkul ka handap, ngareret ka kenca ka katuhu ka hareup ka tukang, kabeh alam jeung eusina teh maraju jang. Siki cabe maju nepi ka buahan, buahna maju tina hejo kana beureum, endog hayang maju kana ciak, maju deui kana jajangkar nepi ka dipeunjit ku ente lebaran. Nya kitu deui musim oge maju tina musim rambutan kana musim dukuh,
bumi oge maju mengitari matahari nya kitu deui waktu oge maju teu isuk maju ka berang-berang maju ka sore-sore maju ka peuting nya kitu deui zaman oge maju tina zaman tai kotok di lebuan maju ka zaman surabi di kejuan heueuh jeung saterusna eta sadayana nu maraju teh eta teh nyatana tina afal Allah tong sangsi deui tanu hirup hate namah tepi ka Allah sebeungkeun ari nu paeh hate namah caricing dina ngaran caricing dina rupa dina sora dina aroma jeung dina rasa kasuk jama-jama anu ngaraji teu saeutik jama anu ngawurukan jeung anu diwurukanana loba anu cicing dina ilmu tenepi ka Allah cicing dina ilmu nahu dina ilmu sorof dina ilmu balaghah mantek tafsir tasawuf jeung sajabana ta ente mah tong cicing dina rupa tong cicing dina sora dina rasa jeung tong cicing dina ilmu tapi tuluikeun tina ilmu tina rupa jeung sajabana ka Allah jadi cicing teh jang di Allah tong cicing di salian Allah ari cicing di nusalian Allah mah musyrik mata gua yak syuru akabiru awliya mimman kanu al-unyina loba gegedug-gegedugna gegeden-gegedengna para wali anu teu bisa maraca kitab teu bisa maca kitab koneng teu bisa maca Arab gundul tapi bisa maca kitabullah dihayuli ari kitabullah dihayuli teh nyaeta kitab anu eueuh rengkolna anu eueuh tulisanana rupana nyaeta alam semesta jeung eusina hartina aranjeunna nepi ka Gusti Allah nepi kana pangkat kawalian eta teh lain tina tulisan tapi tina ngaran tina rupa tina sora tina aroma tina rasa tina ilmu narepi ka Gusti Allah lain tina maca kitab koneng matak ente tengletik hate jang sok sanajan ayeuna ente teu bisa maca kitab koneng cek paripaosna masih aya jalan nepi ka Allah mah da jalan ka Allah mah loba lain tidinya hungkul di antarana nyaeta ente kudu bisa maca kitab dihayuli ari maca kitab dihayuli teh nyaeta muncul keterangan dina Quran mah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq artina geura baca ku anjeun ieu alam semesta jeung pangeusina sehingga anjeun nepi kana asma Rabbi tina rupa nepi ka asma Rabbi tina sora nepi ka asma Rabbi tina rasa nepi ka asma Rabbi jeung saterusna contona kieu ta eta kopi ente kopi pahit pan heuh ta eta kopi pahit baca ku ente saha anu maitkeunana Allah bisa Allah maitkeun kopi bisa anu bisa maitkeun kopi naon ngaranna tangarana teh ya Qadir hedat anu maitkeun kopi heueuh tuluy ari eta pahitna kopi ngeunah henteu jang
ngeunah cek nu beuki mah cek ente mah. Ari pahitna kopi anu ngeunah eta menang menta ente lain eta menang menta ente ta eta kopi pahit anu ngeunah teh tanpa kungsi dipenta ku ente dianugerahkeun ka ente salaku manusia ari anu sok mere nu ngeunah ka ente tanpa kungsi dipenta naon ngaranna teh ya karim hedat anu mere ka kuring nu ngeunah tanpa kungsi dipenta kitu contohna. Ta eta ngaranna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nyaeta maca kitab dihayuli. Contohna kawas bieu maca kopi nepi ka asma Rabbi diantarana kana asma ya Qadir anu maitkeun kopi, kana asma ya Karim anu mere ngeunah ka ente tanpa kungsi dipenta kitu. Artina tina rasa kopi ente nepi ka Allah nyaeta melalui asmana jeung sifatna kitu. Tadinya karesep teh bakal robah jang lamun bisa maca dihayuli mah anu tadina resepna kana pahitna kopi bakal robah jadi resep ka Allah nyaeta kanu maitkeun kopi. Ta jalan resep ka Allah teh salah sahijina nyaeta Allah geus ngaanugerahkeun ka ente anu ngeunah-ngeunah tanpa kungsi dipenta eta kopi. Ayeuna kembali ka diri ente, ari bisa ngadeni ngeunah teu, ari bisa ningali ngeunah teu, ari bisa ngangse ngeunah teu, ari bisa ngomong ngeunah teu, ari bisa lempang ngeunah teu, ari bisa digawe ngeunah teu, ngeunah ta eta anu ngeunah-ngeunah teh menang menta ente lain. Gini eta anu ngeunah-ngeunah teh geus kumpul dina diri ente jang tanpa ku ente dipenta menang ti mana eta teh jang menang menta lain da lain eta teh menang anugerah ti Gusti Allah. Ta minimal resep ka Gusti Allah teh ti jalan eta tina jalan eta jang nyaeta tinu nyata dina diri ente sorangan nyaeta ente resep ka Gusti Allah sabab Gusti Allah geus ngaanugerahkeun ka ente ku perkara-perkara anu ngeunah-ngeunah anu tetep jeung terus menerus ti baheula nepi ka ayeuna tanpa kungsi dipenta. Ta eta nyatana tina asma ya Karim dina diri ente. Jadi ente teh pinuh ku asma, pinuh ku sifat, pinuh ku af'al kagungan Gusti Allah. Mata cekolot orang baheula pupuji tong neangan Allah kaluar tina diri. Tong nuduh kanu jauh, tong nyawang kanu anggang, deket gera dehesan, nu caket gera raketan, aya saha jeung aya naon prak gera panggihan, cirina satangtung diri.